Si Asep kemana ya? Hese gawe geus kapincut ku ceuteu mah. Ieu mah kudu ka markas heula. Sugan si bos ojek geus nungguan. Tah. Ayang mangsa ya. Rek naon ieu? Lah teu kudu nanya rek naon. Boga duit teu? Cek lah bagi. Oh, rek majeg ieu teh. Ningat apa? Sok-sok lah buru. Meh tereh. Teu hareang ting mere duit teu nu gawena. Aduh. Make jeung teu puguh gawena. Kan geus jelas ya ge dewek keur usaha. Usaha mah lain kitu carana, Kang. Gawe nu bener. Dengekeun tanya ku Neng. Tong mamatahan dewek. Teu apal ka dewek? Ning eta mung dipapatahan. Nyambung atuh. Emang maneh sahana urang? Sok-sok lah buru, rek mere moal. Hampura Kang, abi mah moal mere teu ridho sama sekali. Oh, jadi maneh mah kudu make kekerasan ge cara nama. Ampun. Aduh mau majegan deui moal. Matakna mun dengan duit tong majegan, mentang-mentang ka awewe. Etanya awewe jagoan oge kudu buru-buru laporan ke si bos Oci dia mah. Tanah anu sakieu legana kudu beunang ku dewek Rik. Siap kan? Ngan omat euy kudu apik ulah nitah deui jelema anu jigah samodel si Jumanta. Duit dibawa kabur hasilna eueuh. Siap kan? Pokona mah dimulai ayeuna dewek rek apik milih jelema. Omat dewek teu hayang apal. Tanah anu aya di kampung ieu kudu bisa kabeuli kabeh ku dewek. Bila perlu tuh duitan jeung gunung-gunung nu itu tuh. Gampang kan? Pokona poe ayeuna pisan dewek rek nengan jalma anu bisa maturan dewek supaya bisa ngolo warga. Alus. Nya sok itu. Silaing tong loba ngabacot. Ayeuna keneh silaing langsung bergerak. Siap kan? Laksanakan. Jig atuh gerak init. Keun bae dewek mah tinggalkeun di sorangan. Nyatu kan? Dewek mangka teula. Kaugut, nuju naonnya liat di dia? Neng Sari, itu nujuna naon, nujuna iswe. Oh gitu. Pami anu namina liat teh saha kan? Naon gitu? Tekuna naon, hoyong naros. Tos lah, teka dahuninga, soalnya itu penting oge kan? Nya sih, tapi hoyong we uninga atuh. Soalnya pas waktu urang duaan di jalan teh, Kang Ogut juga nurewas ningali lia eta teh. Tos lah Neng, teka dah ngebahas perkawis eta. Sarang Ogut mah tos teu hoyong kenal sareng nunamina lia. Nah aku naon Kang? Tuh kan leres pirasat Sari mah. Pirasat naon ari Neng Sari? Nya moal sapati-pati Kang Ogut ngahulang di dieu mun aya sebabna. Dekat tawis atuh, Kang Ogut nuju aya paceng kadang. Nya sih, tapi rupina mah teh kedah nyarios oge ka Neng Sari. Oh, mohon atuh Kang Ogut. Teu sawios mun Kang Ogut alim cungalita ka Sari mah. Mudah-mudahan mah Kang Ogut teu seueur emutannya.
Mohon Neng Sari atur nuhun pisan ya. Nya atuh atosnya Sari wangsul heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lumayan nyeri oge. Mun panggil deui teh awewe, rasakeun sia. Kang, atas we di dieu. Kang, nuhunnya. Wah. Itu sahanya. Sampeurkeun ah, sugana menang pencairan. Hei Neng, rek ka mana? Bade uih atuh. Oh, bade uih. Emang uihna ka mana, Neng? Ka bumi atuh, manya ka leuweung. Nya atuh ka bumi. Ngan maksudna di mana bumina? Ah, seueur tataros pisan si Akang mah siga wartawan wae. Wajar atuh Neng, kan terkenal, mata kanannya ge. Terus, muntos dijawab, bade naon coba? Nya atuh tos dijawab mah, dewek ge bisa kenal meureun. Cik, boga duit teu? Nya gaduh atuh, terus bade naon? Kudu aya pemasukan heula atuh. Amun hayang ngelewat ka dieu mah. Pemasukan kumaha ieu teh, Kang? Ah, loba nanya pisan si laing mah, keur hujan kieu teh. Sok-sok buru rek mere moal. Emang Akang teu terang ka abdi? Matak dewek tadi nanya ge, nyaeta teu apal. Sok-sok buru lah, dewek hoream make kekerasan ieu. Naha make jeung kedah mayar sagala ieu teh. Nah nya kakak loba ngomong pisan geulis-geulis. Sok-sok lah buru rek mere moal. Dewek hoream make kekerasan ieu. Emang Akang teu izin kitu maju ka istri? Alah, dewek mah moal ningali awewe lalaki. Nu penting kudu aya duit keamanan, mun di dinya hayang lancar. Sok-sok buru rek mere moal. Si laing kita kusa majek. Henteu Kang. Dewek mah kan seukeur heureuyan Kang. Mangga. Neng, ieu artosna. Hatur nuhun, Kang. Teu kula naon, Neng? Henteu, Kang. Oh, nya syukur atuh. Neng, pingkeun deui ka payuna pami aya nu majik omat tong dipasihan. Soalna tuman. Oh, muhun, Kang. Atuh da sieun nembe teh matak dipasihan ge. Oh, gitu. Nu mawi kitu Neng, soalna di kampung ieu teh seueur pisan preman anu baris majik ka tiap warga. Takut kituna panginten mudah-mudahan mah kapayuna Neng teu dipajak deui nya. Oh, gitu, Kang. Muhun atuh, Kang. Upami kitu mah hatur nuhun ya, Kang. Mangga ti payun. Oh, mangga. Aduh. Saha eta nya? Marni, tos di mana? Puguhan pada nyamper Sari. Di jalan aya nu majeg. Terus, Marni teu kuna naon, Kang? Dipasihan teu? Boro-boro dipasihan daripada dipasikeun ka preman, mending we dituang. Terus, kumaha? Nya tadi sempat main pesik oge sih, ngan premana eleh ku Marni. Alhamdulillah atuh nya, Mar. Meni hariwang. Tuman atuh da, nu kitu mah kudu dibele pelajaran. Mun urang eleh itu leuwih wani. Nya sih. Eta sabaraha jalmi premana. Pasti anak buah nasi Mangkardinya. Sajalmi sih tadi mah. Nyanya tuh anak buah si Kardi, aing geus sadeui. Nya sih, pasti nada. Ari si Mangkardi nahanya ka mana teh katinggal? Naon bet nanya ke si Mangkardi? Bogoh kene ka si Mangkardi. Jug, ngan omat. Sari ulah ngangap di Marni babaturan.
Ih, sanes kitu Mar. Pira oge naroskeun ka mana kitu soalna teu katinggal. Nya duka atuh. Tos lah orang kasangar teu kuat yang eueut. Oh, nya atuh hayu. Kayak bari nyimpang ka warung urang meser eueut. Abah? Abah? Duh, kemana sih abahnya? Duh, biasanya si abah sok ngopi di dieu nya. Kemana sih abah? Puji pok dibejakeun kasih nyangsang. Cang cincong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cenglika. Jika si Neng Nadia itu teh. Nah benar gitu. Neng. Si abah. Anak abah anu geulis teh ya. Iraha mulang ti Bogor. Nah teu mereka baheula ka abah, Neng. Sengaja abah. Nadia teh teu masihan kabar ka abah teh. Kali-kali atuh Nadia teh hoyong uih nyalira naik kareta ti Bogor ka Bandung. Hayu urang diuk heula diuk. Lain gitu. Abah mah hariwang. Pan Neng Nadia teh anak abah ngan hiji-hijina bisi kumaha onam di jalan maksud abah mah. Abah mah ka Nadia teh siga ka budak alit wae. Nya syukur ari sehat mah. Tah tis semet ieu mah ayeuna. Neng tong di Bogor deui. Geus jeung abah di dieu lah. Abah uruseun. Ari si mamah kumaha atuh abah? Karunya ditinggalkeun mah. Nya teu nanaon atuh. Apan inung si laing mah geus kawin deui. Berarti geus aya nu nanggung jawab. Isadeungeun abah di dieu. Sorangan eueuh uruseun. Isalian ti Neng Nadia mah. Nya kumaha engke we abah? Nya ayeuna mah insyaallah Nadia di dieu heula sareng abah. Tah kitu. Ade atuhnya kumaha bieu di perjalanan eueuhna naon? Alhamdulillah abah, cuman nembe aya sakedik masalah. Hah? Aya masalah? Aya masalah naon, Neng? Tadi pas turun tina ojek, aya preman anu jangkung gede majeg ka Nadia. Terus kumaha? Ngan untung aya jalmi anu nulungan, janten teu cios di pajekna. Ai. Saha jalma anu wani-wani majeg ke anak juragan. Jeung saha Neng eta jalma anu nulungan teh? Nya duka atuh, dan Nadia ge teu kenal abah. Nya syukur teu kunaon mah. Keun masalah eta mah ku abah urang beresan lah. Nya atuh Nadia bade lebet heula teu kiat tos hoyong ibak sareng haus deui. Nya ji, da pantau mata tadi ge teu dikunci. Geura bebersih. Abah erek ngoling heula si Erik. Sok ka ditu. Si nyangsang tukang seng tatangga si liang hong boga kabogo si momoni cipok. Si cengli kabitaeun hayang ka cipok. Ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Cang cincong si nyangsang. Tanah nu sakieu legana, Rik. Salah kata lah. Tanah nu sakieu legana kudu ka beuli ku da. Dengikeun tahnya ku Neng. Tong mau matahan dewek. Oh, jadi maneh mah kudu make kekerasan ge cara nama. Ha! Action.
Tadi pas turun dina ojek, aya preman anu maje muka jengkung gede. Nya teu kuna naon. Ya syukur.